jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan sih aun maneh enak kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukakeun san ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna kanu oh atuh cek Tuhan saya moal hasil datang ke paya ge sebab ngaran aing teh dipuat ye saya bacakan ayo tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teh nyebut ngaran aing cek Tuhan saya wiridan mah wiridan bae ngan moal aya kalasan bejakeun tah ada marupa manusia atuh geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh narek pamit abdi izin geus coba atuh begitu disilsilah waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ngaruhi haji pendi nutup tuh betul nunggu sarasa gitu, rutup. Ceknya aku jadi para racet gitu, itu boro-boro jang batur, jangan lagi macet. Tak iya, ulah salah hadiah, ulah salah. Sebab jadi itu dah kayak dibukakan, ditutupkan. Tak, sehingga dia jadi kalau betilok ihade ge, ulah sok dihadiahan. Nu salah, ulah sok dihadiahan. Geus Tuhan saya lalu dihadiahan, masya Allah. Tak sadulia ieu sadulia lain di urang lain. Dipuat bae eta Syekh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna. Entah komo atuh. Woh, urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul. Nyahuan kan nomor 5.000. Ya 5.000 ceuk. Ya udah saya. Tapi tetap dihaku bae. Dihaku deh keneh. Pas ditulis ku malaikat ulama kakek tungtung ditungtung. Aya ditungtung panggoncitan. Oh salah ditungtung ya. Mencarang keneh kapal nyana jadi kenek. Apa-apa. Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di mana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buatan kurang kumaha hararebat anu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai thariqah makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Hasan As-Sadili, Ahdus Loba Basatoria dan lain sebagainya. Tapi henteu cara Tuhan Syekh. Maksudnya lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah. Ain untuk wirid kadinya henteu. Tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir bae ya muat kabeh dengan asal ge sahabat bae. Abu Bakar Umar Usman Ali eta Tuhan Syekh. Kabawa bae di mana bae eta mah. Masyaallah. Ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu ulah wirid teh hayang ketenangan sarua. Anu wiridan yang tenang tapi tidak tenang datangan ke Tuhan Syekh hadiahan aing muncik ngomong urang nama nyaw aing nya kula teh baheula nama teh asana sogol ngadeng aing mah asyik lain tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kitu coba hadiahan pribados ceble eta mah pos itu aduh gitu coba ke hadiahan aing ge tuh Bang cukup bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas rasa mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana aduh tah jelema ngawirid yang ketenangan ieu lah tenang kulantaran musuh babaraha taun ketenangan didatang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun disinsilana set masyaallah teu kebal sumdah sebab hadirnya iya bahasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub berempat nih wana dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya mah kiamat niatna hibar deh kayak yang hadir ceknya tuh kenaon pakai usaha ya kutub berempat nih tuh jadi ya dia waliullah bakubah gitu masya Allah aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya percaya ari teu percaya bae Abdul Qadir wali cekna sebab jana sok naik kuda aju kuda na pangbagusna wali mah cenah cekna tidak naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh
Tuan sogol atau itu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda untuk ditumpakan gitu cek Tuan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda lempang karunya si tumpakan berateun nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusa sakula becak kuda salila kura sehat lah lu kuda ngomong teu percaya mah saya teu percaya mah saya ih ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngabeuratan kanyan wah nyababawaan nyatuan manyam bisa teu berat mun aya nyaho ye dedekeun ku maneh dedekeun gorenganan nganggang jadi kuda-kuda jangan mah jadi teu nempel tak kuda didedekeun mikir ih tuan kaget dah enggak yang percaya ulah kari mal milu jeung kuda sila bae di luhur kuda kan urus itu tuan saya nama sila bae itu kakarak kita percaya masyaallah kakarak percaya jadi nyana ka ditu deui sorangan se ngaji pedi mah tuh mungkin tuh saya ngaku jubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cak kuda teh ising geus numpak kencan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak kencan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol jadi jeung bangsa nama aing waduh itu makan kutuan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang geus sarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Pani Mamondo ya cak jana kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atuh nyaho teh berat dosa meureun cak teh kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku diri masing-masing bener ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat asal biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger teu pati jeger hampang lamun komo biasa hampang mayit kos keur hirup da bae nah hayang kuda nu sejen kekeh hayang ngomong ka tuan sekolah yang ditumpakan sakali becak ge nanti kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebelum hayang jadi karunya tumpak kalinya nya lagi usah disebut Inggris tumpak kencan cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya lamun kuda teh nganggang jadi lamun kuda lompat atuh nyana embung milu atuh terus ka ditu kuda tuh nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid al-Bustami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid bak bari numpak himar Abu Yazid al-Bustami numpak himar babawaanna teh diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna tuh dihika himarkeun bae kok dipanggul sih arena unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jeung numpak himar teh nyana doang ente ditenden di tunggung himar ente pan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak itu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae sajalegak besi berat teu hah besi berat teu himar besi berat teu pan beurang ditenden di dieu berat bakur ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae di dinya keneh teu cenah besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuan besi berat teh kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh banakut berat henteu pan bisa teu mun aya nyaho cek kena kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can ka hati teu nempel kumaha cek teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan panjang tuan ge meureunana akur berat henteu pan bisa teu kan kunaon teu nempel ka himar teu arti nya teu nempel ya yang dibuktikan kotlek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu we sila kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sia kieu jaheun tah watak ge ulah mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal deuk geus kikian bae geus kikian bae ngomong ka batur sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel teu
beraten karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal beraten henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah malantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan saurang berkah kadatangan geunang kadatangan ku kieu eta oh nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaannya haju datang dari oh masya Allah mau bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana beli rokok beli lauk beli daun can katau datang ka ieu kan berat kata kos itu masya Allah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya aya anu datang cuek cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran aya nu embung mere numput pada guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu juk teu hayang kajeun teu kapanggih jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain sisi melihat anu jelas tah Bang bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon angga Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakak datang sebenarnya dengan murid teh noel teh udah capek tadi ge ulah milu teu ulah hayang milu ka ditu terus balik deui ka batur henteu milu mah hayangan capek ribet aing mah sia aya cek wala sari ribet geus atuh kieu batu ayo ya cekal sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang lalu ngomong penting datang engke balik nanya mikiran balik balik ke kula dicekelan deui mah masing-masing balik mah ada tepo arah jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capek na karak setengah capek mah bisa tapi lamun capek na bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadeuleu capek na karak bojang diri bojang batin